taala wabarakatuh. Syukur ke Allah Subhanahu wa taala anu mana dina kesempatan siang anu mulia ieu urang sadayana tiasa riumung pulung bokok ngaroyok dina raraga tasyakur bingma kalagian dina raraga walimatul urus upacara dan ngibakan bakal calon pengantin istri kulawargi besar Mama Sani anu kusim kuring dibur mak sadayana kulawarga anu hadir di ieu patepatan anu kusim kuring dibur mak alhamdulillah dina kesempatan siang anu mulia ieu cek beja lamun budak awewe rek dikawinkeun sok dimandian ku cai kembang malah bandar haraposna sangkan saliran neng seungit namun sata ajan kagelar katawis urang sadayana di Palipayun aya alat peraga anu urang katawis aya kendi si cai aya paling sidik jeung si harti guareun manusia anu berpikir naon atuh teh hartoseunana urang dugikeun pilih jantan pabitasan urang didugikeun khusus ka wanita sepuh di payunan teh dinyaah bageun ka mamah karya apa saljeunna di Palipayun aya palita 7 sumbu ieu palita rejek bapak anu kami dedea jaga rasa perasaan indung bapak urang tutujeng indung bapak urang ulah rek dibere nyeri hate ku alatan hidup anu teu sae prapoe ayeuna waktu hidup saris panangan kenca hidup nenek tekung ayah ambi asa kamari pisan neng deh yang kudu jadi indung tinggali lalai mamah neng dinten ayeuna mamah bari ngecekeun cimata katina tinggali bapak bager sok sanajan bapak poe ayeuna tegar tapi dina hate mana anu leutik bapak ngajunek neng rek aya anu nyamper sesalakieu ya teh dijajakku mamah kali apa kapayun kalau si bonga isapatos 7 ahli bari aos takbir dina mantah sewang-sewangan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hese beleke ngarasaan kana jadi anak neng dea geus Masya Allah dari sana dekat mana di pada saya ejakeun aya tos tulis sok dugikeun Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Mama Abi nyuwun kena hapunten cenah sagala tapatan nyuwun kena hapunten salami ieu sok ngarireun sok nyanten beban doakeun Abi enjing pengen tadi sa Allah bade akan nikah nyuwunkeun doa restu nyuwunkeun didoakeun sing lancar segala rukina segasa Tadi parang penasaran sih kau yang kamu kiannya na ayana bade rumah kami kamu ayah dina kabar tahu amin kasih kami di Kristina sebagian kami besar bulan kami sekarang Kristina amin apa doa 1000 doa anu dilontarkeun ka hidup khususna cucu anak hidea gerak tandang bakalangan hirup babarengan salaki jeung pamajikan doa mamah kali apa bagus. Tapi pada nenek itu satu ajan hidup miang rumah tanggi bagi-bagi kembali ke wadah cai kehuripan baju mana baju mari kodra tua asal hidup dan tidak pencelak cai kehuripan indung lagi bapak jangan jadi neng dea alhamdulillah cekap mama sadadana hidup guys kalau munajat ke Allah jadi panilitan hidup ke ngawasu nambah salira mama pening doa kabagjaan dikelingan terhidup sok angkat salira mama dirabut di
zaman kapungkur perjuangan mama anu sakituhin kahidepan begitu akhirnya telah asal anak tetep nyangkrung tidak malah mama itu alhamdulillah hidup alam kisah kami jadi kapal salira mama kisah kami jadi ikan rama angkat sampai apa anu katuhu lebetkeun kana bokorna bapak sabogeun pandangan anak-anak mas bapak neng bari diusapan lungsur kejian pangdoa tika tabihan Allahu Akbar neng dea eta bapak hidup bageun sami keur mengajak ka Allah estune poe ayeuna neng keur ngumbah salira bapak anu salami ieu tara pisan hidup deukeut jeung bapak tapi Allah geus poe ayeuna ngahijikeun raga jeung nyawa poe ayeuna pikirnya harum kana jadi bapak estune kebersihan salira apa angkat salira bageun Masya Allah hidup bagian anak para putri putra putri buat teh dea batur di luar air beka cincin kanu jadi indung bapak orang buat teh di luar air ngahida segala kanu jadi indung bapak orang dalah rek tandasa segala kanu jadi indung bapak orang tapi hidup sangat suka karena pakonan anak bismillahirrahmanirrahim abdi suka kepakonan rapul mama yuk gabruk mama belum mama hijikan radana hijikan sumpana hijikan cintana antawis indung sim anak rakulan hanan tidak jadi indung sing jadi buah doa bikin hidup dengan teras-terasan alhamdulillah irabbil alamin sunta al mama neng daya karakat ka mama ya karena pada geser karena jadi ikan rama gabruk salirana sungkap karena pangkonan anak bismillahirrahmanirrahim hidup ini dunia kesini aku pasti lagi apa bahaya deh putra papa putra astagfirullahaladzim ujian tidak keadaan pangdoa tidak jadi apa hapunten dea selami ini tak jantiasa ngabagjakeun bapak kali mama doakeun dea teras-terasan bapak mugia sing aya dina kabagjaan dunia rabut akhirat sunta ara bapak bageun tak aya karagap ka bapak ning salin kana pandangan apa anu katutup Masya Allah geser ka nenek astagfirullahaladzim ayah saya hidup buat enak dan rampulan anu pamungkas jika hidup genis bambut ayah minta doa nenek didoakan kone jujur aditi itu aditi bapak sok sanajan bibi buat tengilu mulus tapi rasa kenyamanan sami alhamdulillah rabbil alamin ya diizinkan ku mengurti kejelak cimata kabinga sanes tuning cimata kabinga anu nganter hidup nih adi diindung sarua kaya anak badan alhamdulillah ya bilang dan sampai di tengah-tengah antawis bismillahirrahmanirrahim adik jeung jeker paungku di payungan Gusti Allah disaksian kudu jadi indung jeung bapak pembajah Neng Rifa abdi di Neng Dea pembajah jeung dulur si akur ulah bapak pasayangan bismillahirrahmanirrahim ya Allah sebutkan adik jeung lanjeng di rumah kumanguti kecelakaan cimata kebahagiaan Neng Rifa, Neng Dea, Abidi, sekali deh bapak di mama binti jeung dulur sing akur ulah bapak pasayangan hidup bakal butuh kanu jadi adik bakal butuh kanu bahagia Abidi Abidi teh bakal jadi gaganti bapak Neng Rifa hidup cu anakil Neng Dea Neng bakal jadi gaganti itu cu
Alhamdulillah cekap abdi bising. Alhamdulillah biasa dicana pakai kaki. Gitu Ripa nalika Ripa nuju alit saha anu ngurus Ripa teh dua teh dea mama nuju